Naon anu dimaksud guguritan? Kecap gurit asal tina basa Sanskerta Gratanu, hartina nyusun karangan. Dina basa Sunda aya istilah ngagurit atawa ngadangding. Ari hartina sarua bae, nyaeta nuduhkeun pagawean ngareka atawa nyusun karangan winangun dangsing. Nurutkeun wincikanana, dangsing atawa pupuh teh aya 17, nu masing-masing ngabogaan watek nu berbeda. Guguritan kagolong kana karangan ugeran dina wangun puisi heubeul. Pangna disebut karangan ugeran lantaran kaiket ku patokan anu tangtu, nyaeta patokan pupuh. Dumasar kana buku Yusrusiana halaman 84 anu diterbitkeun tahun 1882, guguritan nyaeta karangan pondok anu disusun nganggo patokan pupuh. Tapi dina kamus istilah sastra mah guguritan nyaeta karangan puisi mangrupa dangding anu teu kawilang panjang. Naon wae istilah dina guguritan? Istilah guguritan kahiji pada nyaeta baris, kadua pada lisan nyaeta bait, anu katilu nyaeta guru bilangan jumlah enggang dina unggal pada lisan, nu kaopat guru lagu atawa dangdingdungna sora vokal dina enggang panungtung. Eusi sareng unsur guguritan. Eusi guguritan hiji piwulang, upamana wae ulang kerama, ulang murid, ulang guru, karangan R. Haji Muhammad Musa Asmarandana lahir batin, karangan R.A. Bratawijaya. Kadua, pengalaman kabatinan, contona guguritan karangan Haji Hasan Mustafa. Katilu, kawaasan alam.
karangan Tubagus Jaya Dilaga. Unsur guguritan. Unsur guguritan nyaeta aya tema, rasa, nada, jeung amanat. Sarta unsur anu aya patalina jeung struktur luar nyaeta pilihan, pilihan kecap, imajinasi, lambing, majas, wirahma, pedotan, purwakanti, guru lagu, jeung guru wilangan. Nurutkeun wangunanana, guguritan kaasup wangun ugeran nyaeta teka uger ku patokan pupuh. Kulantaran tepanjang tea biasana mah ukur diwangun ku hiji pupuh. Tara gonta-ganti pupuh cara dina wawacan sarta ilahana eusina henteu ngawujud carita atau naratif. Dibacana biasana mah sok dihariringkeun nganggo lalaguan anu geus matok keur pupuh eta atawa ngahaja jadi rumpaka dina pagelaran seni tembang Cianjuran. Dumasar kana hasil panalungtingan Yus Rusiana jeung Ami Reksanagara tahun 1880, pupu anu pangminengna digunakeun dina guguritan teh nyaeta Nung Turun atau Asmarandana, Dangdang Gula, Kinanti, jeung Sinom. Hal ieu bisa jadi aya patalina jeung kabeungharan variasi lagu keur pupuh eta atawa jeung sifat lalaguanana. Bedana wawacan jeung guguritan. Bedana guguritan jeung wawacan nyaeta guguritan mah umumna eusina mangrupa karangan anu pondok, wawacan mah mangrupa karangan panjang. Wawacan mah diwangun ku sababaraha pupuh sarta reana warna pupuh gumantung kana panjang pondokna carita atawa kandel ipisna buku.